Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Puasa aya 3 tingkatan, diantarana nu kahiji nyaeta saumul awam, kaful batni wal farji anil qadail syahwat. Puasa awam nyaeta puasana jalma nahan tina patwanganana jeung parjina tina kahayang syahwatna. Tuluy nu kadua nyaeta puasa khawas. Fahuwa mangka ari puasa khawas teh puasa solihin. Wahia kaful zawarih nyaeta puasa solihin teh nahan kana anggotana anil asom tina migawe dosa, maka teu sampurna puasana illa bimudawami khamsati asya'a, kecuali ngadawamkeun 5 pirang-pirang perkara. Naon diantarana? Nomor kahiji nyaeta kaful ghadab bil basari an kuli mayudamu syar'an. Nomor kahiji nyaeta nyegah paningalina tina sakur-sakur anu dilarang ku syara'. Jadi nahan paningalina kana sagala rupa anu diharamkeun ku hukum syara', anu dilarang ku hukum syara'. Tuluy nu kadua nyaeta hifdzul lisan, nyegah lisana tina al-kadzibu ngomong bohong, wal ghibatu ngagibah, wa namimatu ngadu domba, wa yamunu gamusi jeung sumpah anu palsu. Maka falayatima ila bimudawami khamsatun. Jadi teu sampurna puasana kecuali ngadawamkeun 5 perkara. Bahkan diriwayatkeun ku Anas bin Malik, khamsatu asya'a mayudamu saumuhu ae tabtilu sawabu. 5 perkara anu mantak ngabatalkeun kana puasa, tegesna kana ganjaran puasa. Naon diantarana? Al-kadibu nu kahiji ngomong bohong, wal gibatu nu kadua ngagibah atawa ngupat, nu katilu wana mimatu nyaeta ngadu-ngadu atawa ngadu domba, waya monogamusi jeung kaopat nyaeta sumpah anu palsu. Wanadru bisyahwati jeung kalima eta ningali kalawan anu ngahudangkeun kana syahwat. Jadi 5 perkara anu bieu eta anu mantak ngabatalkeun kana ganjaran puasa. Tuluy anu katilu nyaeta kaful uzuni anil makruhin, nyegah pangdanguna, nyegah cepilna tina perkara anu dimakruhkeun. Pertanyaanna naon anu dimakruhkeun teh? Sakur-sakur dina waktu puasa mah puasana solihin mah, puasa anu martabat khawas mah nyegah cepilna oge tina ngadangukeun hiburan, musik, lagu. Punten sanes ngaharamkeun cuman imah hukumanna kur makruh
lamun dina nalika puasa. Sabab ari keur puasa mah leuwih sae keneh ngadangukeun pangaosan, tadarusan, tuluy ceramah, santapan rohani, nu ilmu, nu karar itu anu paling utama gitu. Meunang dilakukeun umpama teh mah ngadangu hiburan tina waktu wengi da eta mah lain waktu puasa, waktu buka. Sok sanajan gitu ge sanes diharamkeun ngan saukur pila kadar makruh. Tuluy anu kaopat nyaeta kaful jami'i adhain anil makruhin, nyegah sakabeh anggotana tina anu dimakruhkeun. Salah sahijina kaful batni anil subhati, nyegah patuanganana tina perkara anu subhat, seperti barang dahar anu di daharna teh teu jelas hukumna. Contona adalah seperti kieu, misalna ngalalauk disusukan, kabeneran eta disusukan teh aya lauk emas. Tah lauk emas ieu hukumanana subhat, sabab lamun dicandak da lain lauk emas mah lain penghunina, penghuni susukan mah paling jeler, beunteur nu karar itu. Lauk emas mah pasti anu bogana. Tuluy diala ku urang, ada lain nyolong, heueuh lamun anu bogana ikhlaseun mah, lamun ninggang anu kaleungitanana ku eta lauk teu ikhlaskeun maka jadi haram. Apan ieu mah sanes nyolong aya disusukan, nya kan disebut halal ge sanes menang meser, sanes menang pamasihan. Tah lebah dieu eta hukumanana subhat. Jadi jalma anu puasa khawas, puasana jalma solihin, eta oge nahan atanapi ngajaga patuanganna tina perkara anu subhat. Komo anu haram mah teu meunang. Bahkan kaful batni di mana barang tuang anu halai summa ilahi ibtori anil harami, dina barang daharna barang anu halal tuluy dina waktu buka teh manehanana ngadahar barang haram. Maka menu model kitu mamin wi'ain teu haya hartina pikeun jalma anu model kitu puasana ngan saukur meunang lapar jeung dahaga doang, seperti nyieun imah ngarugrugkeun gedong. Jadi puasana mah teu batal, cuman ganjaranana teu meunang ganjaran. Namun seandainya puasa mah puasa tapi dina waktu buka teh bukana ku barang haram, misalna menang nyolong, entah menang nipu, itu atanapi ladang maksiat, ladang nodong, tah eta teh artina puasa ge. Itu. Bahkan dina waktu puasa tuluy dina waktu buka teh manehanana dilebetkeun ku katuangan-katuangan anu halal, eta oge leuwih batas tina batas wareg, maka eta oge jadi haram. Sabab anu kalima la yastaksiru, ulah ngalobakeun anjeun ila iftari dina waktu buka, ila iftari dina waktu buka ku barang halal. Jadi ulah lobating hartina ulah buka teh bales dendam, kolak dihantem, es dihantem, nasi goreng dihantem, sagala endah dihantem, akhirna leuwih tina batas wareg, tah eta oge jadi haram. Sabab didhawuhkeun ku Kanjeng Rasulullah, ma min wi'ain ghadabu ilallah, teu aya hiji wadah anu paling dibendu ku Allah ila batni kecuali beuteung wijaun anu dipinuhan ilalah halali ku barang halal. Jadi
teu aya hiji wadah anu paling dipika bendu ku Allah kecuali beuteung anu dipinuhan ku barang halal. Cacakan ku barang halal ge Allah ngabendu tersepeun. Jadi ukuran biasa-biasa we cacakan kuno halal, komo kuno haram, kuno subhat oge eta teu kengeng gitu. Lamun urang puasana puasa khawas ngan hanyakelna urang mah puasa teh sok puasa awam ngan saukur nyegah patuangan jeung paningali tina patuangan jeung farji tina kayang syahwat. Padahal mah aya tingkatan nu kadua nyaeta puasa sholihin. Tuluy puasa tingkatan anu katilu puasana faras shodikin. Biasana sok puasana ku para nabi dianggona nyaeta puasa khawasil khawas, saumul qalbi puasa hate anil tina perkara anu bangsa himah jeung anu bangsa duniawiyah. Jadi pemikiran hatena eta estu ka Allah, malengos tina sagala rupa urusan duniawiyah. Ari urang mah beda rek lebaran teh dunya nu dipikirkeun teh keur bakal lebaran keur sawal, tapi anu puasa khawasil khawas manehna mikirkeun ana dina waktu di bulan puasa teh bener-bener ibadah estu ka Allah. Bahkan jadi batal ketika pemikiranana manehna mikir kana kadunyaan, mikirkeun kadunyaan, tah batal puasana anu puasa khawasil khawas. Jadi jalma anu puasa khawasil khawas mah puasa sedikit mah estu manehanana mantengkeun qalbina anging ka Allah Subhanahu wa taala, bener-bener dimanfaatkeun dina bulan puasa ieu teh ibadah anu bener-bener estu ka Allah, teu mikirkeun perkara-perkara duniawiyah. Wallahu a'lam bishawab.